Ih, cabe. Paling baik cabe batur. Iya emang bisa tukang boga nado. Oh, Mata saungna bisa saya mau jadalkeun aku dia. aing bisa tukang boga doang kayak urang Meujeul. carekan kayak urang digebugan. Oh mah jayo. Hayu Daripada eta. Alhamdulillah. Lumayan, yang jaga ngebon kacang deui. Ini sekupikeun mengeunahun pan. Buka tuturus. Di luar rasanya. Ya. Nugara we ka mana deh ya, yang suduk dohor, terbalik-balik. Geus teu kena waktu. Padahal di dunia mangasa keudeng ya hirup di dunia mah. Coba tuh. Waktu salat mah salat heula. Ulah digawe bae. Jak we geus dipagahan atuh eta dadaria. Aduh, yo. Ay capek. Ya, sundali rame euy. Oh. Enak dok. Duduk acan. Capek istirahat dok. Kemana ya bos? Bos. Bos. Lewat asalkan lewat. Ya gegeruan bae dia. Naon? Beres canda sama tuh terus. Bos tatu terus psikolog pasti bawa. Sabeungeut deui kan? Masa banget dengan wayahna dia salat heula tuh. Ulah digawe bae. Tenang bos, sekarang ngaruh aja ke karake yuk. Rengsek di dia. Jabat teng lapar, ngomong dengan teran kopi. Anak buah ka mana saparo deui? Bereskan heula salatna, ngopina, salat ya, ngopi be. Terus delorok di ditu. Geus beres encan pagaweanna. Lain budak besok pulang paling eta kana boga urang. Lain hari lewat nanggeus asak encan. Atuh liwat geus diliwat kan ku aing kopi geus ditaharkeun caina dia tinggal ieu bae. Geus beres aya Geus aing mah dek dahar heula pokona namanya. Geus dahar be, karek salat. Dia lawan geus beres salat. Paling sabudak besok pulang paling jelemana. Lain eta dibere modal mah gede tapi ngahasilkeun eueuh. Heuh eta kudu disilidiki ku ari bae loba maling sambarang aya lockdown teh ya. Lain masalah lockdown nah eta mah keturunan ieu Vietnam. Eta mah dasar mah geus ieu na digegelan ku hileunnan daunna. Atuh geus tambah hileud mah. Di ieu bae dipupuk deui bae mending ge. Geus ulah make dipupuk paling sampai eta budak tinggal nunggu hasil ieu. Lain budak besok ngadenge kana sambing esok mangan cabe. Dijual bro kita nya. Atuh. Geus satu hari kitu mah urang kudu disilidiki bae. Aing eta lah ngabirit deui. Aing geus teh ada dahar ada ngopi. Senang bae urang mah kege lalahunan. Caina di mana? Cimayan. Mantap cai. Tuh. Cai heula yeuh. Geus cai mana? Aing digawekeun, dok capek. Ya, beungeut heula. Andi. Ya, mari geus korot eta. Korot tadi ya. Dah, segar. Leungit capek jaketin. Nah. Hala. Thank you amat ya, Rok. Mana yuk? Gigi panas, Rok, denggeriheun. Ada rancangan sake bae yeuh. Ieu
katai-tai beureuh. Woi, mikirnya maling cabe orang daripada pusing. Ayo geus mun. Ngarokon tuh ngopi teu. Oh. Minta duit ke kolot teu dibere. Ieu masana ieu mana boga teh ya. Enggak sulah masalah boga jeung teu na. Paling ku paling maling ulah ieu ngangkap kenal nuju. Aya Enggak sabodo nuju. Ayo paling bae. Geus mojo paling bae naon? Cabe yeuh daripada orang maling cabe-cabean pusing. Ayo bisa dicarikeun doang. Saya mujo. Bisa tukang gua doang. Geus nu bogana urusan aing, bebejakan aing, teu nyaho aing turunan saha anak pulung. Anak pulung, nyaho teu pulung? Nyaho aing Si buang. Geus ayo. Mandu kurang parah. Payung mali dijual. Payu di caming jual urang. Ngomol payu gede marok. Para yang kieu. Hama ieu mah jauh. Dilepar reot ke keleleng. Duh, ieu mah cabe jeung nyayur meureun. Ngayur. Saya mau jenangan di kabadit. Ya, ieu budak dibere pagawean teh anggeus-anggeus kudu aing bae nu turun. Aing nyaho kitu mal sisitah kana orok. Ya, aing ieu. Nyitah ongkoh kana jelema. Aing keneh bae nu gawean. Aing di cangkeng geus kolot bener kieu nya. Aing nya ari keturunan biskuit Roma mah kieu. Iya bos, make nyitah aing ngecek-ngecek anu maling. Puguh nu maling na ge lamun hayang nyaho mah baturan aing keneh maling cabe disetan aing sitah ku aing. Aing mah sengaja ngaran bos nage pelit kos kitu mah tuh digawean bae. Tuman. Ieu heula tuh kasep. Naon we jaya silpet beubeureuh. Geus mang mojo, saya mah babaturan aing, tenang bae, dibere rokok bae 2 batang cager dia mah kitu mah. Kayak nyaho si eta nu nyitah maling lagi kana aing. Tenang bae mojo. Geus kompromi keur peuting. Oh, geus nya. Kumaha menang loba teu cabena? Lumayan, Bos. Coba. Lain kieu. Naon nih, naon Nu ieu? bogana geus curigaeun. Tadi aing ka dieu namanya si Oh. nu bogana, cabena laleungitan bae anu maling. Aing sitah ngecek padahal mah nu malingna ge aing keneh dia. Dia bejana sasaha bikinnya padahal mah ku aing dipaling. Geus kieu bae ti kuari mah nya, ti kuari mah ulah maling cabe bae, jak loba ieu peplakana ge gandul. Nah lauk emas ge loba lo njang peuting urang babacakan. Ku hese ngajualna gandul jeung lok emas mah amun cabe mah mahal kapan. Komo cabe-cabean. Lalaga. Geus meuj nya ti semet kuari yo. Geus ulah maling cabe deui, geus aing geus menang loba mah geus kieu bae jual ka ditu, jangjang meuli naon, meuli rokok, meuli kopi. Tah, lamun ti jagisuk ulah maling cabe deui nya, bising aing bogana ka dieu jagisuk. Tadi keur nyemprot ka ditu nu bogana. Oh, meuje kami ge moal. Burung ari kitu mah indek balik. Kekueng tenang bae amun hasil banyak kekueng bere jeung meuli rokok mah daripada ngarokok dia. Ayo nya. Ayo balik kengnya. Bebe jadi nya. Moal bebe jadi. Awas. Eta budak kana maling cabe baleuwih. Padahal mah aing nyitahna lain maling cabe bae. Gandul loba, emas loba, padahal mah jang di ieu mah dijual mah tuh cek urang mah ulah cabe bae. Puguh nu bogana geus mulai curiga. Ay, konton jukut, kalau batay, lupangan na lain tadi, upama ay, tupak ng awin na yun. Ay, Jangan nu gawe ya saya jangan nu gawe temen maling. Cong keur naraon. cabutan jukut yo, mau lupa jukut lagi. Loba jukut lagi dulu. Kami diupahan ng upama. Kami
Penyakit ayan nih, kepanasan. Bos, bos, bos. Penyakit ayan. Broken bos. Broken bos. Terus itu tayo. Penyakit tiba heula ieu mah. Penyakit keturunan eling-elingan. Nutup mana dia? Karena rokonan. Boh, Tadi ya balagamat setan hayang ko sa pulamin.